Naon bah, Nyi Kokom bet ambek-ambekan ka abah teh. Tak menta diwalian gerak. Atuh lain daek mah bah, pirage ngawalian teu capek teu naon ka anak mah. Bah, kilang bara mere harta kekayaan mah pirage ngawalian komo mun dipentah harta. Dosa eta teh ka anak teu ngabagiakeun mah bah. Yo, abah mah mungso teh pan si Kokom teh pamajikan maneh. Pira aku si Kokom kudu nyanung, daek kitu maneh dicandung ku pamajikan. Abah mah karunya we ka maneh. Heueuhnya. Dasar boloho. Kokom kok tega sih? Ya. Alhamdulillah akhirnya bisa oge Mar naik level ya. Naon naik jabatan atau keur main game? Lain iya keur dahar keripik Ceyati anu biasa mah dahar level 4 ayeuna mah naik ke level 5. Lada pisan euy. Tang, saya rek nanya ka maneh, kunaon maneh ngomongna beut unggul? Saya mah dah lama Kang, gara-gara ngadahar cak-cak badag yang kayak bayawak bahasa masa anak-anak. Ya wajar Kang, namanya aja kan tatang, asal pada larang. Oh, cik Tang, mun kareta cek maneh naon tah? Kendaraan badag panjang Kang. Mun bobogaan maneh? Nya tetangga palangkakan Kang. Cik, Ari Sukawening naon? Jalan Kawana Raja Kang. Ari Bayombong tah naon? Ada-ada saja Kang mah. Nya jalan ka Samarang Kang atau jalan ka Pamalayang. Cik kumaha cara ngabedakeunna antara nu kencing manis jeung nu jengkoleun? Gampang atuh Mar. Ari nu kencing manis mah ompolna sok digemrong ku sireum. Tah ari nu jengkoleun mah ompolna sok dijarauhan ku sireum, da sieuneuun mabok. Karedok di mana ya teh Aki meuni raos kieu? Tati warnet. Oh, atuh isuk mah mawa 2 pincuk. Keun ini sapincuk nya Ki? Nya. Ki, saur Bineti angsulanana engke we cenah nujut aya receh. Nya, keun. Naon Aang? Warung Bineti? Mohoni, pan tadi Aki meser karedok di warung Bineti. Artosna cenah can diangsulan. Dasar aki-aki nurus tunjung sia. Warnet wes ya. Nu pugu mah geus ngaheureuyan si Neti, mane maranda anyar. Teu sudi si aing mengadahar karedokna oge. Teu ngeunah kieu, pahit-pahit acan karedok teh. Ari sini ini. Panjek Aki oge di warnet, warung Bineti. Teuing sia. Mak, eta teh naon mak? Jengkol Aang ieu teh. Bau teh mak? Ih, atuh nya ngaranna oge jengkolnya pasti bau atuh. Geuning cia belah duanya mah nya. Yeuh, kabeh oge jengkol mah belah 2 Aang. Geuning nu kolot mah aya nu nololan mak. Eta teh pijadieun Aang model toge. Nah, habet buluan mak nya. Har, maneh mah geuning nilikan bobogan emak teh tadi teh. Ari bagian bapak maneh teh hayang naonna Aang? Pun bapak mah saurna bade nyuhunkeun pingping pengkerna we Ustad. Sareng pingping payuna, huluna, sukuna, kulitna, sareng jeroanana we Pak Ustad. Ke ari bapak maneh teh rek kurban atawa ukur nita mang mencitkeun domba? Halo? Sareng saha ieu? Ari ieu sareng saha? Nah habet malik naros. Puku ieu teh nyobian telepon anyar, jadi sapencet-pencetna we abi mah.
Barudak ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Pak RT, tuh aya anu keur mesum geura. Saha ang? Di mana? Itu cekokom geura mukaan calana lalaki nepi ka bugilna, Pak. Nu bener ang. Cik, hayu urang sampeurkeun. Beberapa waktu kemudian. Kokom. Naonan ari maneh? Puasa ge sapoe deui tapi geus berbuat mesum. Hayang ditewak ku saya, hah? Har, ari Pak RT teu neuleuh atuh. Apan kuring teh ieu keur mukaan calana anak kuring. Tuh, modalna calana hayang atuh ya. Ya,